Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Iqna dina channel YouTube Abuna Pisah. Palau akala mangka lamun ngadahar ieu jalma mutanajisan kana anu najis lam tasiha mangka henteu sah naon salatuhu salatna ieu jalma malam yagsil salagi can ngumbah ieu jalma pamahu kana cangkemna ieu jalma walau roaena sareng lamun ningali urang sadayana pisau biman dina bajuna jalma yuridu anu ngamaksud ieu man as-sholata kana salat najasatan kana najis layak lamu anu henteu apaleun ieu man biha kana itu najasah lajima mangka mistina ka urang sadayana naon ilamuhu mere nyahona itu man li anal amro karena sanyana marentah bil ma'rufi kana alus eta la yatawaqqafu henteu ngadago itu amru alal isyani kana doraka kola ngadauhu kana itu kaul saha ibnu Abdissalam kama sapertikeun perkara lau roaena lamun ningali urang sadayana sobian kabudak lalaki yazni halna jinah itu sobi bisobiyatin kabudak awewe pa innahu mangkasanya nakalakuan sareng tingkah eta yajibu wajib alaina ka urang sadayana naon man uhuma nyegahna itu sobi sareng sobiyah wa ilam yakun sareng lamun teu kabuktosan itu jinah eta isyanan doraka wa ilam yakun sanajan teu kabuktosan itu jinah eta isyanan doraka wastusnya sareng diiwal minal makani tina tempat naon ma perkara lau kasuro lamun seueur naon zirkut tuyuri tai manuk pa innahu mangka sanyana kalakuan sareng tingkah eta yupa dihampura naon anhu itu zirkut tuyur lima sakotin karena masakat fil ihtiroji dina gawe raraksaan anhu tina itu zirkut tuyur wa qayyada sareng ngaidan itu Ibnu Rif'ah fil matlabi dina kitab al matlab al afwa kana ngahampura bima ku perkara ida lam yata amad di mana-mana henteu ngahaja-haja ieu jalma al masya kana leumpang alaihi luhureun itu zirkut tuyur kola ngadau saha Azarkasi Imam Zarkasi wa huwa sareng ari itu kaul eta qaidun kaid mutaayyanun anu ditangtukeun itu kaid wa zada sareng nambahan saha gueruhu salianti itu Ibnu Rif'ah alla yakuna rotban kana lapad alla yakuna rotban alla yakuna kana henteu kabuktosan itu zirkut tuyur eta rotban baseuh au rijluhu atawa bukti sukuna ieu jalma eta mablulatan anu baseuh tanbihun laot tanajasa lamun kanajisan naon saubuhu bajuna ieu jalma bima ku perkara layu fa anu teu dihampura naon anhu itu ma walam yajid sareng teu manggihan ieu jalma maan kana cai yagsilu anu ngumbah ieu jalma hu kana itu sau bihi kalawan itu maun wajaba mangka wajib naon qat'u maudhi'iha neuteuk tempatna itu najasah ilam tankus lamun henteu kurang naon qimatuhu hargana itu saob bil qot'i ku diteuk-teuk aksaro halna leuwih loba min ujrati saobin tina sewaanana baju yusolli anu salat ieu jalma pihi halna make itu saob lawik taro lamun nyewa ieu jalma hu kana itu saob
hada ari ieu kaol wajaba qat'u maudhi'iha eta ma perkara kola ngadauhu kana itu ma saha as-Saikhoni Imam Rafi'i Nawawi tab'an karena anut lil mutawali ka Imam Mutawali wa qala sareng ngadauh saha al-Isnawi Imam Isnawi yu'tabaru diitung-itung naon aksarul amroeni pangseueurna dua perkara mindalika tina itu ujrotus saum wa min samanil ma'i sareng tina harga na cai lawis taro lamun meuli ieu jalma hu kana itu maun ma'a ujroti goslihi sarta sewaan nyeuseuna itu saub ngumbahna itu saub indal hajati dina nalika butuh li anna kulan karena sanya nasaban-saban sahiji min huma tina itu min ujroti saubin sareng wa min samanil ma'i eta lawin paroda lamun mencil itu kulun wajaba mangka wajib non tahsiluhu ngahasilkeunana itu kulun aha paragat itu kaul Imam Isnawi wahada sareng ari ieu kaul wajaba eta wa ari itu hada eta adzohiru kaul anu dzohir wa qayyada sareng ngayidan saha as-Saikhoni Imam Rafi'i Nawawi aidon deui ujubal qat'i kana wajibna neuteuk bihusuli sutril aurati kana ngahasilkeun nutupanana aurat bitohiri kunu suci qala ngadauh saha Az-Zarkasi Imam Zarkasi walam yadkur sareng teu nyaritakeun hukana itu kaul saha al-Mutawalli Imam Mutawalli wa dzohiru sareng ari kaul anu dzohir eta annahu sanyana itu husulu sutril aurah eta laisa sanes itu husuli sutril aurah eta biqayyidin qayyid binaan karena ngadegkeun ala anaman kana sanyana jalma wajada anu manggihan ieu man ka ma kana perkara yasturu anu nutupan ieu man bihi ku itu ma ba'dul aurati kana sapalihna aurat lajima mangka misti hu ka itu man naon dalika itu yasturu wa huwa sareng ari itu dzohir wa dzohiru eta as-sahihu kaul anu sahih aha paragat ieu kaul Imam Mutawalli wa hada sareng ari wujubu tahsiluhu sutril aurah eta huwa ari itu hada eta adzohiru kaul anu dzohir walau istabaha sareng lamun saliru alaihi ka ieu jalma naon tohirun anu suci wa najsun sareng najis min saubaini tina baju duana au baitaini atawa dua imahna atawa dua tempatna ijtihada mangka ijtihad ieu man pihima dina itu saubain li sholati pikeun salat wa sholat sareng sholat ieu jalma pima dina perkara dzonna anu nyangka ieu jalma hu kana itu ma at-tahiro kana anu suci minas saubaini tina dua baju awil baitaini atawa dua tempat paida sholat mangka di mana-mana sholat ieu jalma bil ijtihadi kalawan ijtihad summa hadarat tuluy hadir naon sholatun sholat ukhra anu sejen itu sholat lam yajib mangka teu wajib naon tajdidul ijtihadi nganyar-nganyar deui ijtihad pain kila tuluy lamun dicaritakeun naon inna dzalika sanyana itu tajdidul ijtihad eta yuskilu ngahesekeun itu dzalik bil ijtihadi ku ijtihad bil miyahi dina pirang-pirang cai pa innahu mangka sanyana ieu jalma eta yajtahidu ijtihad ieu jalma
pihak dina itu miyah likuli pardin pikeun saban-saban pardu ujiba dijawab itu kaul bi anna bako asaubi kana sanyana tetepna baju awil makani atawa tetepna tempat takabako ittoharoti tetep sapertikeun tetepna suci. Palawi ijtihada mangka lamun ijtihad ieu jalma patagoyaro tuluy barobah naon donuhu sangka anana ieu jalma amila mangka migawe ieu jalma bil ijtihadi kana ijtihad asani anu kadua itu ijtihad. Payusoli tuluy salat ieu jalma fil ukhra dina anu sejen min goeri adatin bari teu kudu ngabalikan deui. Kama sapertikeun perkara layajibu teu wajib naon i'adatul ula ngabalikan deui salat anu kahiji. Id layal jamu karena henteu misti min dalika tina itu amal naon nakdujtihadin batalna ijtihad bijtihadin ku ijtihad anu sejen bikhilafil miyahi kalawan perbeda cai. Walau gosala sareng lamun ngumbah ieu jalma ahada saubaeni kana salah sahijina baju dua bil ijtihadi kalawan ijtihad sohat mangka sah naon as-sholatu sholat bihi mahalna make itu saubaen. Walau jamaah sareng lamun ngumpulkeun ieu jalma huma kana itu saubaen alaihi kana dirina ieu jalma. Walau ijtihada sareng lamun ijtihad ieu jalma fi saubaeni dina baju dua awil baitaini atawa dua tempat palam yadhar tuluy henteu dohir lahu ka ieu jalma naon syai'un perkara. Sholat mangka sholat ieu jalma arian halna ditaranjang aw pi ahadil baitaini atawa dina salah sahijina dua tempat lihurmatil wakti karena ngahormat kana waktuna sholat. Wa a'adha sareng ngabalikan deui ieu jalma kana sholat litaksirihi karena lalaworana ieu jalma bi adami idrokil alamati kana henteu manggihanana ciri. Wali anna ma'ahu sareng karena sanyana eta tetep sartana ieu jalma sawaban aya ganjaran pil ula dina sholat anu kahiji. Wa makanan sareng aya tempat pisaniati dina sholat anu kadua tohiron halna anu suci biyakinin kalawan yakin. Walau istabaha sareng lamun saliru alaihi ka ieu jalma saha imamani imam dua yuridu halna ngamaksud ieu jalma al iktidaa kana ngamakmum bi ahadihima ka salah sahijina itu imamani. Ijtihada mangka ijtihad ieu jalma pihima di itu imamani. Wa amila sareng ngamalkeun ieu jalma bijtihadihi kalawan ijtihadna ieu jalma. Pa in sholat tuluy lamun sholat ieu jalma kholpa wahidin dina tukangeunana hiji jalma summa tagoyyaro tuluy barobah naon donuhu sangka anana ieu jalma ilal ukhro kana anu sejen. Sholat mangka sholat ieu jalma kholpahu dina tukangeunana ieu jalma. Walayung idu sareng henteu kudu ngabalikan deui ieu jalma al ula kana sholat anu kahiji. Kama sapertikeun perkara lau sholat lamun sholat ieu jalma bijtihadin kalawan make ijtihad ilal kiblati kana madep ka kiblat. Sumata goyaro tuluy barobah naon donuhu sangka anana ieu jalma ila jihati ukhro kana jihad anu sejen. Pa inta hayyaro mangka lamun bingung ieu jalma sholat mangka sholat ieu jalma munparidan halna sorangan. Walau tanajasa sareng lamun kanajisan naon ba'du saubin sapalihna baju au badanin atau sapalihna awak au makanin atau sapalihna tempat doikin anu
doikin anu heurin itu makan wajahila sareng bodoh ieu jalma dalikal ba'do kana itu sapalihna wajaba mangka wajib naon goslu kullihi ngumbah sakabehna itu kulun litasiha karena sah naon as-sholatu sholat bihi halna make itu saum paingkana mangka lamun kabuktosan naon al makanu tempat eta wasian anu lega lam yajib mangka teu wajib alaihi ka ieu jalma naon al ijtihadu ijtihad bihi dina itu makan palahu mangka eta tetep ka ieu jalma ayu sholia ari sholat ieu jalma bihi dina itu makan bila ijtihadin bari henteu aya ijtihad wasakatu sareng repeh ulama-ulama ando betil wasi'i tina malenggeranana tempat anu lega wadoeki sareng tempat anu heurin wal ahsanu sareng ari anu leuwih alus pi dob tidalika dina malenggeranana itu kulun eta al urpu urup walau gosala sareng lamun ngumbah ieu jalma ba'do najsin kana sapalihna najis kasaubin sapertikeun baju summa gosala tuluy ngumbah ieu jalma bakiyahu kana sasesana itu najis pain gosala mangka lamun ngumbah ieu jalma ma'ahu sartana itu ba'du juz'an kana hiji juz min mujawirihi tina anu nyandinganana itu juz tohuro mangka suci itu saub kulluhu tegesna sakabehna itu saub wa ila sareng lamun henteu pain gosala ma'ahu pa goerul mujawiri mangka suci salianti anu nyandingan wal mujawiru sareng ari anu nyandingan eta najsun najis wala tasihu sholatun nahwi qobidin wallahu a'lam bishawab.